sagala rupi pasualan ti pangeran tes tengah guluntung hiji pasualan tapi tetap aya positif negatif artina setiap nurunkeun bener bareng jeung salahna setiap nurunkeun hade bareng jeung gorengna ngadak-ngadak ieu tempat seungit lir ka story angin-anginan si horeng aya putri gelis kawanti-wanti endah kabina-bina lucu taya nunuruban widadari lumungsur ti kahyangan ngalangkung kaya payuneun samba purwagana anu parantos kaancikan ku Wahyu Cakraningrat datan niratang ngademan datan niratang ngademan upa kulingan rana bene irah kingkang prata kanca ieu nepi ka mulus kieu awewe Gusti alus laur hade tangtung gelis bawa ngajadi endah bawa ti kudrat kanca cacak tukangna karena eta punuk mani mulus aduh eta punuk nepi ka kieu Nyai tobat aduh punten manawi teh aya jalmi kaulanun kana sekolah teh ngalamun milarian pijalaneun kedah ka mana dupi salira teh upami dipersanten ngaran kaula teh Cakrawati leres kaulanu sae pisan tah kakasih teh di mana anu mawi kaula teh bade wangsu ka lemur kaula teh wangsu ti paguron luhur neraskeun ilmu panemu jampe pamake ayeuna bade wangsu heula kaula nun nah di palih mana eta di laneuh kaula nun oh ayeuna teh bade kateo nuhun atuh oh jadi ada teh jadi bade mulih muhun laras kaula nun salira teh Dewi Cakrawati laras teu acan kawancar oge anu mawi saha anu bade sudieun atuh ka kaula jami urang kampung bau lisung aduh bodoh lalaki lamun teu dae ka jalma model ge cacak teh di make up nepi ka kieu komo upami eta rambutna di rebonding aduh sanaos sanes bulu soca palsu tapi cureuleukna luar biasa ngenakeun atuh akang teh ngaran teh Samba Purwaganda kakasih teh Samba Purwaganda leres di mana kaula nun kaula teh ti nagara Dwarwati ngenakeun akang teh putra raja nagara Dwarwati Kangjeng Rama kakasihna Prabu Batara Kresna Raja Ongkoh Batara Ongkoh geningan aya di numawi akang teh nuju ngahontal cita-cita hoyong diancikan ku Wahyu Cakraningrat kumaha parantos kalesan teu aya di jami seueur pamilon ti tiap-tiap nagara ngintunkeun para nonoman tatapa di ieu ti Brasara pikeun
opalai kancikan ku Wahyu Cakraningrat nanging da Wahyu Cakraningrat mah hiji ngansik ge ka kaula nu sanes lewat kinten-kinten upami leres teu acan kaungan saroge upami ieu mah dipiliheungkeun ku kaula kersa berat nyuhun berat nanggung berat narimakeun anak kaula upami kitu macarana nanging kaula teh da nyakitu ingis kurisi rempan ku kayaan maklum pangawakan awewe mah eureut lengkah kaula nu kalayan sok ingis upami ngengengkeun putra anu ningrat mah kaula teh ingis dinya nyeri maklum kaula teh jalmi laib jalmi teu aya kagaduh ingis melengkung bekas nyalahan kaula nun teu beda kaula mah awewe teu beda ti kembang dipihegar mun keur ligar nanging di mana kemang parantos layu hartosna teh ruksak parantos teu aya cahara deui ingis disingkirkeun tos layu mah dikantung kitu kaula nun hapunten teu naon moal janji akang janji hayu urang sapapai samani sabagja jeung sacilaka moal dinyeri moal ya nuhun we sateu acan ge kaula nun kaula teh ngeureun bagja ngengengkeun putra raja katurug-turug salira teh anu kaansikan Wahyu Cakraningrat kersa mangga teh teuing kaula nun upami parantos ditakdirkeun maku ilahi ai kaula mah dulang tinande nanging upami leres-leres nyai cinta ka kaula bakal jadi jodoh akang kumaha upami dina waktos ayeuna da jalmi teu aya kinten-kintenna birahi anu ngancik dina dirina ieu sambab ruwagana parantos teu katahan deui kumaha kintenna kumaha kacurug cabak kaula nun sanes muhrim kedah ngalangkungan heula hukum tika nah teu naon ai jodoh mah ai kersa mah upami didinya cinta ka akang cinta ka nyana teu kedah ngaliwatan hukum tika heula ke kanggo saha ayeuna kanggo saha nyanjang ji mah burung ditika ulah kaula nun sagala rupi oge kedah aya persetujuan sepuh ai sepuh mah ku urang upami jalmi tanpa diridoan doa ti sepuh bilih melengkung bekas jalahan kaituna urang sami hormat wae sepuh bos sepuh didinya bos sepuh kaula margi eta teh anu ngagelarkeun urang ka alam dunya inung anu sakitu ngakanung 8 bulan inung ngakanung tapi inung tarapunung datos takdir tinu agung sanaos nyerina kalangkung-langkung dina waktos ngalahirkeun urang teh seueurung sing ka inung tapi inung teu jadi pusing mangga urang hormat heula kaula nun eta jimat urang ieu mah kersa ku akang ayeuna kelana da ku kaula ge kahartos ulah waka kitu kaula nun ampun teuing mena ulah dugi ka kitu mena cing piconteun balar nah aduh Cakrawati ini lompat ka mana sagedena ge tanaga anjeun dipaksa ku Cakrawati nafsu birahi ngagudug-gudug dina wujudna atuh ieu teh yakin Wahyu Cakraningrat anu parantos ngansing nyarengan nyaeta teu kiat ngejat